Balanja baju lebaran ka serba 35. Nah jadi carita nanya barudak aing poe ieu neka serba 35 nyar baju buah aya nu kaharti atuh heueuh dak jaboga duit saeutik ge pan sugan menang loba ieu maka serba 35 pangaruh pan kuduna meuli sasetel menang 3 setel kapan heueuh tadi dia aing geus OTW dak biasa bae ieu di jalan Lebak mah di mamana ge ruhay atuh tapi ya sudah lah nya dak heueuh ieu jalan Lebak ruhay atuh heueuh di skip bae dak di skip atuh ieu geus singkat cerita datang ke tempat nadak serba 35 ya aing dicirinten bisa didelek ku daria tah barudaknya ai ukuran sakieu mah cik aing mah lumayan bedak bahan mah adem tah ieu kaos budak laletik barudak tuh nya heueuh tah bisa didelenya barudak di dieu ge tina sagala macem tek-tek bengek rupa aya dak tah aya sendal aya baju tidur aya sagala beh pokona mah lanjutnya barudak di dia mulai milih-milih kadeuleu cenah anak aing hayang kalepis atuh cik aing mah no radak heueuh elit talepisna zaman baheula ngenta bae atuh heueuh dak zaman deui pan kuari mah lamun geus zaman baheula usim deui teh ya tah deuleu di dieu geus lieur bae milih-milih pokona mah meunang mah hanteu tah kan lain jeung baju lebaran dak ieu mah kalah meuli sweater sagala tetek bengek atuh heueuh tuh barudak lumayan di dieu soalna tah tina sweaterna ge cik aing mah baheuna mulus tah singkat cerita di dieu aing geus meunang loba dak heueuh alhamdulillah nya geus lieur teu lieur ge dak atuh meunang bae balik mata atuh heueuh bisa didelek ku dadarenya dak ieu balanjaan aing sadayug dugan walaupun sadayug dugan tapi dak ieu aing teu beak 500 acan cik aing mah sakieu mah atuh heueuh dak hematnya heueuh ngan aing atuh aya yang nu endah mah dak paling engke meuli tina online ai jeung lebaran mah sabenerna mah ieu mah jeung sehari-hari aja balanja geus beres lanjut balik bye bye.